Parawargi sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ayeuna nincak bagian ka-45 wilujeng ngadangukeun. Parawargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng dina akhir bagian ka-44 urang sami-sami ngabandungan harita si Bogel nyieun hiji komplotan anyar nyaeta tujuanana jadi tukang ngerampok tuh jadi garong. Kumaha ieu teh terasna dongeng parawargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS ayeuna nincak bagian ka-45. Parawargi sadaya Deulila sanggeus pihak gorombolan banteng karangkeng ngejat Ana buru duel teh jalma ti tiap-tiap imah barijil bari mawa pakarang sabedogna. Tewak euy, tong diantep tewak cenah bari ngacungkeun bedog. Kadek sirahna tuman, kadek ceuk Paolot. Ih atuh geus ka mana boa ayeuna mah garongna ge tuh. Nu aya kariden cakra we tuh. Manehna tarung jeung garong. Parang teu kuateun atuh da dihurup pastina oge. Cek Mang Udung nu pangheulana anyog kadinya. Uluh duduh teuing. Cing gotong bising parna. Cek Pak RT. Sawios Pak RT lah. Cakra Dewa najan bari katempona ripuh manehna embung ngariweuhkeun deungeun. Cakra Dewa terus maksakeun hudang dina kayan rumanggiung tapi da teu bisa tungtung nama dipapah ku Pak RT. Ari Imas geus ngadengen ujahat kabur teh terus kaluar ti korong dipan kebat nuju kaluar barang breh nempo salakina. Imas kaget jeung reuwas. Kang Cakra kunaon Kang ceuk Imas bari terus ngarangkul salakina. Teu naon Mas jamak sakieu mah lalaki ngan tetela si Bogel kiwadi geus ngabogaan pasukan nyata gorombolan banteng karangkeng dipimpin ku manehna si Bogel. Aduh kudu gancang dibejaan Kang Gombrang. Bisi tinakan si Bogel leuwih judes nya pokona mah leuwih jahat tibatan bapana leuwih galak tibatan bapana. Pak RT punten pangneangkeun pun Bapak tita tadi asa teu katinggal kaluar. Mangga Pak RT kebat nuju ka pangkeng Ki Kanta barang red kebeg Pak RT ngarenyag sabab Ki Kanta geus teu bisa usik lantaran dua suku jeung leungeun katut harita para mitra palabah-bahamna atau sungutna diwawelan ku wawalun sedengkeun leungeun jeung sukuna dibincang di talian. Aduh agan aya ku teu leungeus ari nu jahat ceuk RT bari terus ngalaan tali nu nalikung awakna Bah Kanta. Aduh nuhun Pak RT, aduh awak kula meni asa digencet ieu kunaon. Aduh ampun deung kumaha ari anak jeung minantu kula ceuk Ki Kanta bari tuluy nguniang hudang. Mangga tinggal sun. Akhirna mah Ki Kanta jeung Pak RT tuluy maruru kaluar. Uluh kunaon Aden ceuk Ki Kanta nyebutna ge ka Cakra Dewa teh ngadenkeun bari padahal Cakra Dewa teu hayangeun disebut Aden. Ieu wungkul ama meni iga meni asa remek tapi da teu patos nyeri mung sawangsuna naha salira teu dikumaha-kumaha nu dimaksud teh teu ngayakeun tinakan. Teu ukurna lian wungkul ka ama teh tapi nya eta sakabeh raja kaya ama nu diteuneu di lomari kabeh ludes. Beak digubug teh ku si haram jadol teh. Nya satu ama ya hartabana mah batan ka icalan nyawa sesah pikeun dipilarina. Nya dipikir palebah dinya nama. Tapi danya eta beunang hese capek ari geus loba digubug batur. Tadina mah keur hidep modal tatahar imah. Sawios amalah sanes milik abdi panginten tempas Cakra Dewa. Saterusna mah sakabeh jalma nu tadina rek ngepung garong teh teu tulus sabab geus kalabur manten garongna. Pamustunganana jalma-jalma terus marulang deui. Sedeng Ki Kanta jeung Cakra Dewa katut Imas terus upek ngobrolkeun kajadian nu cikeneh karandapan. Samalah Bahdira nu elat datang da puguh teu nyahoeun yen adina kaabusan garong terus milu ngobrol. Dadakuna mah Cakra Dewa rek nepungan heula Si Gombrang pikeun ngabejakeun hal ngeunaan kajahatan gorombolan banteng karangkeng nu dipingpin ku si Bogel. Poe nu geus ditangtukeun Cakra Dewa terus miang ngajugjug ka lemur suduku. Tapi tetela di lemur duku Si Gombrang subung ari pek ditanyakeun ka Ki Enon nu memang Cakra Dewa geus apa tur wawuheun pok dijawab kieu. Puguhanana teh Jang Gombrang teh tos lami teu di lemur duku. Tapi di lemur gintung cenah mah.
ayeuna teh Jang Gombrang teh keur diwiri deui ilmu ku saurang jalma guruna Ki Jembar. Ari tempat guruna Ki Jembar ceuk beja mah di leuweung jagat karoban. Tapi ai pernah nama Ki teh acan apa? Kitunya. Nyatu poe ieu kene abdi bade teras ka lembur gintung, pati-pati teu panggih jeung Kang Gombrang ge panggih jeung ceuning si atawa Amburom lah. Nah, moal cai heula kitu ujang, cai-cai atuh da cai mah aya. Hatur nuhun Mang Enon lah. Punten we sanes waktos abdi sinang heula ka dieu. Ke sani kesinang deui ayeuna bade teras we ieu perjogi. Ih, nya mah atuh ari teu keur sadiangkeun mah. Porona mah itu inung budak rek manghaneutkeun sangu. Jalanan atuh Jang Cakra da moal lila meureun. Sawios lah bili ieu kabujeng kawengian teuing di jalan. Nya mah atuh upami kitu mah. Aki Enon antuk namah ngajurung laku. Cakradewa kebat lampahna ngajugjug ka lemur gintung. Cakradewa lumampah sorangan sawaktu aya di tengah jalan geus kitu we. Dasar Cakradewa kudu riributan deui. Harita ti hareupeun Cakradewa aya 3 urang anak buah si Bogel nyatana gerombolan banteng karangkeng. Gerombolan banteng karangkeng nu harita dilulugan ku si Jantra terus mudun muru ka lemur dukuh sabab kitu pamenta gegedugna nyaeta si Bogel. Geus apal ilaing ka lemur dukuh minta? Nya naon hese nanyakeun atuh naha. Tapi duh jiga-jiga aya jelema ka diekeun euy. Moal salah eta jelema tas di lemur dukuh, keur urang tanyakeun ku dewek. Cek si Juminta. Bari terus lempang na beuki digancangan. Hayang geura jonghok teu lila antara gerombolan banteng karangkeng jeung Cakradewa tepung, itu ieu silih pelong. Kamana euy? Lain urang dukuh maneh teh euy? Cenah Jawa sugal aya babasaan teh. Cakradewa sanajan hatena kasigeung ku caritaan Juminta. Satekah polah dijaga malah teu jadi ribut. Bener kuring mah ti lemur dukuh hari kitu rek aya naon aya perlu. Cakradewa sikepna tenang pinuku kawaspadaan. Dah kabeneran euy. Mun kitu ani kanyaho jalan ka lemur dukuh. Leuwih ti nyaho malah kula beunang kasebutkeun mitra dalit jeung pangeussi lemur dukuh. Anak kitu ani ka babuh meureun ka si Gombrang nya. Si Gombrang anak si Dempak nu geus paeh ku Bagawok. Ngadenge sobatna dihina ku deungeun kontan Cakradewa nafsu ka srog ka hareup. Tetep seukeut nemongkeun harita teh para mitra wibawa. Kula jeung si Gombrang leuwih ti wabuh. Malah geus teu asa jeung jiga rek naon ani kananyakeun si Gombrang. Nah perlu penting atawa rek boga niat teu hade? Ari teu asa jeung jiga mah maksudna dulur atawa naon? Maksud teh geus teu asa jeung jiga teh nyaeta si Gombrang teh musuh kula. Ari kitu rek naon nu dimaksud? Cakradewa mancing jalma nu tilu. Kitu nya. Rek naon? Atuh mun kitu mah kabeneran euy. Ari sabab kula jeung si Gombrang teh musuh. Malah satru kabuyutan disebutna ge. Ari jeung kulana mah eueuh pasualan, ngan eta pasualan teh jeung gegedean kula nu katelah si Bogel. Gerombolan banteng karangkeng pimpinanana si Bogel. Tageus we atuh ayeuna mah anika milu ka kula. Ari bener anika musuh si Gombrang mah. Cek Juminta percaya yen Cakradewa musuhna si Gombrang. Cakradewa mundur saeutik pangaruh hate nu geus teu kuat nyidem amarah awakna nepi ka ngageter. Jadi bener anika rek ngalah si Gombrang jeung naha bener anika komplotan si Bogel. Bener. Nah make teu bener sagala. Tah tanya we sobat dewek. Tuh Ki Gorok, ieu Ki Jantra sakabehna anak buah Ki Bogel. Gerombolan banteng karangkeng atuh. Mun teu percaya mah, yuk urang datangan ke gedung kula sarta pihak gerombolan banteng karangkeng geus kungsi ngagerjud imah. Jegud di lemur naringul. Jadi nu ngarebut atawa ngagarong ka imah nu di naringul teh pihak anika. Kurang ajar dasar garong belegung. Yeuh kula nu katelah Cakradewa musuh si Bogel anak si Gawok. Nya kula mitra dalit si Gombrang jadi antara kula jeung si Gombrang lain musuh tapi sobat dalit deuleu. Cakradewa bari geus ngeserkeun dua sukuna bisi eta komplotan ngayakeun tindakan. Bener wae teu jauh ti sangkaan Cakradewa. Harita si Gorok jeung si Jantra katut si Juminta langsung ngangsrog bari nyentak. Panan tadi anika nyebutkeun musuh sia, tapi ayeuna nyebutkeun sobat dalit. Lamun kitu mah sia geus wani ngabohong ka pihak gerombolan banteng karangkeng euy. Minta Gorok tong diantep euy podaran keur nyatuman euy. Bejadkeun huluna lah. Sok kadinya celeng hiu corela celeng tilu anak buah si Bogel langsung nutup ruang gerak Cakradewa.
Atuda kawilang jalma-jalma luhur ajena, Cakra Dewa harita terus dirangseg, samalah digunting ti luhur rejeng ti handap. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya, atud Cakra Dewa dirangseg malah digunting ti luhur rejeng ti handap. Ki Jantra nyarita, "Modar sia." Hiu kolebat dampala suku Ki Jantra rek nyepak igalawan. Tapi para mitra celeng Cakra Dewa luncat. "Montong luncat ya setan, hakan ye perut dewek." "Ciat!" saberut Cakra si Jantra langsung nyebrutkeun peureupeuna. Tapi para mitra tetelanya si Jantra jeung si Juminta kaasup. Si Gorok anak buah si Boge tetep dina hal ilmu silat mah masih aya sahanapeun elmuna Cakra Dewa. Malah dina lolongkrang nu hade Cakra Dewa mampu ngabuskeun tilu gerakan silat. Suku Kenca nejak iga si Jantra atuh suku Katu najong gaduh Ki Juminta, sedeng kadua leungeunang ngepang sirah Ki Gorok anu nyolonong ka hareup Cakra Dewa. "Awas, corelat!" Puguh para mitra. Harita keneh para mitra si Jantra adu nganu dua babaturanana meting jarungkel para wargi sadaya. Memang edan luar biasa ieu Cakra Dewa dina ngoni ngalawan tilu musuh. Sakilat hampir tekatinan ku mata dina gerakan anak kilat nakera nyerang musuh tilu tinjaloprak tiluanana. Puguh atuh sanggeus tiluanana pada ngarasakeun kumaha ajen tahapan ilmu Cakra Dewa. Akhirna tilu jalma nyerita kieu, "Bangsat sia, rasakeun heuleu." Berengbeng tilu jalma pating berengbeng lumpat ti hareupeun Cakra Dewa ibarat nu balapae. Cakra Dewa anggur ngajengjen, garelo sia. Sugan teh nyebut rasakeun derek nyerang. Baduel teh. Boro ciat jiga nu heueuh. Rek narajang boro geus siap aing rek mapak, aing ciat rek maburnya. Baduel teh. Dasar sarua jeung guruna, Cakra Dewa nyerenge. Sanggeus tetelan nu jahat kalabur Cakra Dewa tuluy lumampah deui ngajugjug ka lembur gintung. Panon poe sumorot di belah wetan, beng ras Tanggara geus datang. Apun para mitra caang geus ka Tanggara geus datang mere caang ka sakumna insan nu kumelip di alam kumelendang di alam dunya. Manuk recet di sarada mapag sang Surya. Atuh para mitra nu karek derek datang sasatoa nu sok liar ti beurang mimiti kalencar pikeun neangan hakaneun sewang-sewangan. Di tempat Ki Buyut Cakrabuana mangsa eta si Gomrang jiwana keur dipeuseuh luar jero. Ku Buyut Cakrabuana, Ki Buyut Cakrabuana mun ditilik tina lahir memang katempona estuning mata kuatir. Awak begang panon celong tapi satu kangen awak begang panon celong. Ki Buyut Cakrabuana nyidem kakuatan nu teu bisa dianggap remeh. Samalah jigana geus moal aya jalma anu babanan ka Ki Buyut Cakrabuana. Moal aya jalma anu sabama wani ngalawan Buyut Cakrabuana. Kajaba Mbah Gantarang anu matuh di Guha Karang. Nu saimbang mah sababad. Ki Buyut Cakrabuana poe eta keur ngawirid elmu ka si Gomrang. Teu lila Ki Buyut Cakrabuana kedah carita. "Gomrang, anika aya di tempat kula geus nincak ka 3 bulan. Samalah anika tetelah hiji jalma nu bener-bener pangwaris ilmu kula. Bulan kamari anika geus nyangking ilmu Bayu Bajra. Eta ilmu gunana pikeun nyapu awak musuh. Bayu hartina angin jadi upama anika nyang hareupan lawan anu jaya. Musuh anu pamuk. Mangka pikeun ngalawanan nyaeta ku ilmu Bayu Bajra. Bayu Sewu hartina nyaeta banyu sewu cenah banyu teh cai. Ai sewu teh 1000 atawa loba leuwih ti hiji. Jadi ibarat cai nu loba sedengkeun loba teu bisa diitung ku wilangan. Sabab ngitung lobana cai moal aya nu bisa kazabat zat illahi robi. Katilu aji tapak geni sakti sesebutan tina tapak eta urut. Sedengkeun geni dina harti seuneu sakti kuat gagah sakti mandraguna. Kaopat ilmu jagat rebah. Eta ilmu bisa ngancurkeun anu jadi musuh. Sedeng pamungkas tina sakabeh ilmu nyaeta nu disebut ilmu Pancabria. Sarining tunggal. Tapi
Entang tuna oge eta ilmu moal bisa sakabeh katampa saeutik heula. Bulan kamari Andika geus neuleman ilmu Bayu Bajra, bulan kadua geus neuleman ilmu Bayu Sibu, sedengkeun ilmu katilu nu disebut tapak geni sakti, tah ayeuna Andika keur neuleman ilmu jagat rebah. Oma dina neuleman eta ilmu masing kuat ku gogoda jeung rongrongan kaharti. Ku kahartos ki syukur lamun kaharti mah. Mangka peuting ayeuna Andika bakal ngalaman rupa-rupa kajadian. Gomrang, yuk ayeuna urang pindah tempat. Ceuk Kibuyu Cakrabuana nungan sajorelat dirimna geus ngiles tina teutepan si Gomrang. Kibuyu Cakra mangkelana tuh ki ninggalkeun uing atuh. Keur atuturkeun we ku Andika gunakeun ilmu pangrasa. Hayo gajang. Si Gomrang tuluy nyekeutkeun panca indrana. Tetela Kibuyu Cakrabuana geus aya di tempat nu jauh. Ku kituna jorelat celeng si Gomrang langsung ngajorelat. Celeng-celegedeg si Gomrang geus mancuh di tempat datangna sora. Ki, di mana tuh? Aki teh. Pangrasa aki teh. Uing. Sugan wae ampura ki dah. Keun bae kula ge geus ngamaklum Gomrang. Tah ayeuna tuturkeun awak kula. Ceuk Kibuyu Cakrabuana sora aya di meh kaler. Atuh si Gomrang geus teu ham-ham deui corelat caul celegedeg si Gomrang geus nangtung pancu. Di lebah datangna sora tapi tetep sanajan si Gomrang anjog ka eta tempat, Kibuyu Cakrabuana tetep teu panggih bae. Duh aing mah dudag ka dieu aya di ditu, dudag ka ditu aya di dieu. Pusing aya ieu. Dudag di dieu aya di kaler. Dudag di kaler teu kapanggih. Aduh. Di mana atuh ki? Kumaha ki? Ulah leutik hate Gomrang. Kula mah teu jauh ti Andika sok keur tuturkeun. Kula aya di dieu, ieu di beulah kulon. Cek sora Kibuyu Cakrabuana. Tetela geus aya di tebehku. Para mitra kaum dang. Harita si Gomrang teu talangke corelat celeng, si Gomrang langsung ngajuralitkeun awak clek nincak lemah. Red kakenca red kakatuhu terus muterkeun sapasang panona. Ana breh katempo Kibuyu Cakrabuana keur nangtung dina sisi gawir anu nangtawi. Gomrang, di ieu tempat Andika neuleman ilmu jagat rebah. Ngan moal ayeuna sabab poe masih keneh beurang kege suruh panon poe di mana panon poe geus nyulusup ka sahanapeun gunung. Mangka Andika bakal narima ilmu jagat rebah. Ayeuna mah itung-itung ujian awak Andika kukula baris di tarajang. Awas Gomrang, sing iatna. Curalit celeng siuk Kibuyu Cakrabuana. Langsung narajang ka si Gomrang, puguh si Gomrang kaget jeung reuwas. Barang dirina digempur ku Kibuyu Cakrabuana. Aduh, nyenaonan ki? Heula ki. Jeung si Gomrang ngajeleng ka ditu ka dieu para mitra. Manehna nyingkahan jurus anu diserangkeun ka dirina. Atuh si Gomrang ngajeleng dina jurus hap-hapina, tapi nya kitu. Kibuyu Cakrabuana terus ngobrot ka mana si Gomrang luncat. Kolebak kiupes Kibuyu Cakrabuana ngabuskeun heumbatan peureup. Tapi deui-deui si Gomrang jingkrak nyingkahan heumbatan peureup Kibuyu Cakrabuana. Aduh aing mah tetela si Aki kejem ka uing ki, tong kitu ki, nya uing kudu ngalawan ka guru. Cenapokna bari terus ngabalicet. Micieun gempuran Kibuyu Cakrabuana. Ceuk kula oge, yeuh rek ngajajal kana kalinuhungan ilmu jurus nu geus dipibana ku diri Andika. Sok geura pecahkeun jurus gelap sewu, paku bumi jeung jurus sodok paku sarta jurus batu nunggul, prak geura anu gunakeun. Ih kitu. Aduh, sugan jadi meureun uing teh. Kudu bener-bener ngagunakeun tata gerak ilmu jurus uing nya. Hade yeuh jurus kahiji sodok paku. Rakatak si Gomrang musirkeun kakuatan tanaga lapisan. Geus kitu sabrut si Gomrang ngagempur Kibuyu Cakrabuana. Tetela jurus sodok paku estuning eueuhna naonanana pikeun Kibuyu Cakrabuana. Nya geuning jurus sodok paku teh. Beutekeun nya ka awak kula mah Gomrang. Uing teu ngarti bah. Ngagunakeun jurus naon atuh adik Kibuyu? Kula mah matakeun jurus banyu sewu.
Jadi sanajan kumaha bae jurus batur alus tetep di mana kena kana awak kula eta jurus bakal bantrok jeung ieu ayana cai. Jadi kateu ari sabab ibarat nyenggel cai aya rasa keuna tapi poos. Nah sok petakeun jurus gelap sewu. Duh hade lah. Cawas. Ciat. Celeng sabrut awak si Gomrang langsung metakeun leungeun kenca jeung katuhu maksud rek ngababan nyaeta ngambat jurus gelap sewu. Dua dampaleungeun si Gomrang geus nepi ka hideung tanda nyidem kakuatan. Hebat jurus gelap sewu maneh Gomrang. Tapi ka puncakna ilmu teh euy aduh. Tapi tetep disanghareupan ku jurus tapak geni sakti eta jurus moal aya pangaruhna. Ari sabab panas bantrok jeung panas tah geurayu ayeuna mah. Ayeuna kula rek narajang ka Andika mangka Andika kudu metakeun jurus batu nunggul. Sok siap. Ciat. Si Buyut Cakrabuana harita sakolebat jirimna geus narajang ka si Gomrang. Siuk kawa gempuran anu kabilang cepet ngarah ka awak si Gomrang. Si Gomrang ganca metakeun jurus batu munggulna. Akibatna hebat para mitra. Awak si Gomrang sawaktukeun aku tenggelan ki Buyut Cakrabuana dina jurus tapak geni sakti. Awak si Gomrang teu kuat saterusna ngarempeyak lir batu dikebot ku martil besi. Siuk kejeret. Dua tak-tak si Gomrang keuna ku tenggelan ki Buyut Cakrabuana. Aduh, si Gomrang awakna ngarempeyak terus ngagoak saharita keneh. Teuing misaki. Aduh. Uing dadak lar ka uing. Uing teu bisa nahan getaran kekuatan ilmu batin aki. Karasa awak uing mun asa digebot ku halu beusi aduh. Tega saaki subuk buyut ka uing. Gomrang kula teh teu ngagunakeun sagemlengna jurus teh euy. Tapi saukur make tanaga lapisan saparapatna ge henteu. Hampura we awak kula Gomrang. Ceuk ki Buyut Cakrabuana bari terus muruh ka si Gomrang nu can bisa ngajaga di tangtunganana. Waras waluya. Asal waras kudu waras, asal waluya kudu waluya. Cager maneh Gomrang. Ceuk ki Buyut Cakrabuana bari terus nepak dua tak-tak si Gomrang. Tetela ki Buyut Cakrabuana teh lain ukur pinuh ku ilmu-ilmu wungku tapi sayaga jeung pangjinglarna. Kumaha karasana awak Andika Gomrang? Hebat teu karasa neon-neon ki. Edun sugan mah mah. Aduh hebat ki Buyut jigana. Wah aya nu hebat ilmu kajaba ilmu ki Buyut yeuh. Duh. Mun dijual ka kota ilmu kieu Edun ki. Nyageurkeun ukur di kitu cager. Wah, pasti ngantri anu boga panyakit teh mong kading jaman panyakit zaman ayeuna teh ya. Aya penyakit mah, aya penyakit darah tinggi, penyakit lumpuh, wah, penyakit stres jeung rupa-rupa deui. Sugan mah diusap ku si aki cager meureun. Geus ngantri we meureun uing teh nu ngarcis. Ceuk si Gomrang kalakah heureuy. Montong loba heureuy sia Gomrang lain waktuna heureuy deuleu. Pokona mah Gomrang ulah salahnya ngucap sakabeh jalma eueuh nu jago iwa tetep nu jago mah nu sakabeh disembah ku urang nyaeta anu nyiptakeun urang sakeumna satungkep ning langit satangkarak ning jagat angin anjeunna nu nyiptakeun nyatana Allah azza wa jalla. Tah geus ayeuna mah Andika reureuh heula sabari ngadago surupna panon poe. Ceuk ki Buyut Cakrabuana nungan sakolepat jirimna geus eueuh tina teutepan si Gomrang. Para mitra kaum dangu, harita barang ningali kaayaan kitu si Gomrang tuluy nyarita. Kewe eta ilmu euy, aduh. Cikene mah patan uing, heuh ditareureuk ke cenah surupan poe teu leuman euy ilmu. Las jiga ngukut ilmu halimunan euy, aduh. Atau memang ilmu bisa ngaleungit gitu? Aduh, bahagia bikin uing mun boga ilmu ngaleungit. Wih. Uing rek ngadatangan ka tiap warung we di Jegu. Datang ka warung langsung aja aing mah. Heeh. Aduh, pokoknya mah pokoknya pesen sarung sakodi, tempo mayar les leungit. Ih, aduh. Wanoja nu geulis ku aing. Aduh. Si aing punya anjing. Lilis sia mani ki. Lilis terus dibawa ku aing. Cek si Gomrang mimiti datang heureuyna. Wali jabah jeung tinekanan Andika boga niat kodor mah Gomrang. Cek si Gomrang kaget jeung rebos. Dulu eta hampura ki. Aduh. Lain omongnya omong bohong sih. Yang ngomongin di hati aduh.
Aduh, keur naon-naon teu boga ilmu. Nulung dipake teu bener mah mending segala bisa bari dipake nulung ka batur kitu maksud tadi uing teh ngan salah poe kitu. Cek si Gomrang sasadu dina kasalahan ucapna. Geus kitu masih Gomrang terus gegelehean. Maklum tas capek teu karasa. Sanajan di luhureun jukutkeun leuweung ge si Gomrang tuluy sare. Mangsa waktu tuluy maju poe terus nyerelek wanci mimiti ganti mangsa beurang geus rek diganti ku mangsa wanci peuting. Sora tongeret geus atra disada sasatuan peuting nu aya di leuweung geus tembong barijil. Tetela para wargi. Sanajan leuweung tempat Kibuyut Cakrabuana geuman, taya sato galak hiji gen wani ngaganggu ka jiwa si Gomrang. Pamustunganana reup kaayaan di eta tempat poek. Poek lantaran kahieuman ku kakayan nu galede. Kakayon anu galede jarangkung gede. Si Gomrang lilir-lilir antarantaran kalilirkeun. Ku ayana sato nu ngarayap kana awakna bari ngorejat. Ih, gel sia baru. Ih, iman naon sia? Ih, ngarayap kana suku. Si baru sia. Naon euy poek. Poek mongkleng buta pinter. Buta pinter. Nya sakali-kali mah atulah tong buta ting rajin. Buta terong. Buta huruf, buta bodoh. Ayeuna mah buta buta naon atunya aing mah buta taya. Cek si Gomrang sakitu kaayaan poek teh. Teu boleh jeung heureuy wae. Waktosna seh.